Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang pamirsa sadaya. Wilujeng tepang laung paamprok jongho dina bewara basa Sunda tilu nulis TKJ TV. Dinten ayeuna tangtosna sareng jeung abdi Muhammad Abdul Malik sareng simkuring Epi Adelia. Simkuring parantos nyiapkeun bewara-bewara akurat jeung aktual pikeun langsung. Sapertos terus lini, panyakit, kriminal, olahraga, sareng bewara penting. Kanggo buka ieu deui. Pamirsa sadaya, eundeur bumi atanapi lini dibarengan ku bulugur jeung dordar bentur nu tras-trasan ngagoncang lembur. Desa Cikolor, Kacamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, nu tenang jeung sejuk, tapi tadi enjing kena gempa bumi atanapi lini. Akibat lini ieu sakabeh warga Cikolor kapaksa lulumpatan nulung diri sorangan tina bencana. Pamirsa, mangga urang sambungkeun wae sareng reporter urang. Saderek Iin Inayah di lokasi parantos lini Desa Cikolor. Pamirsa simkuring Inayah ayeuna di lokasi anu kenal lini nyaeta Desa Cikolor, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Lini anu ngaguncang lembur Cikolor dinten Jumaah Tabu 10 ieu. Akibat kejadian ieu ratusan imah rusak jeung seueur jalmi anu luka. Pamirsa, ieu video amatir anu tos karekam. Sakitu nu simkuring laporkeun di Desa Cikolor, Inayah ngalaporkeun. Hatur nuhun sasadaya masih dina TKJ TV. Simkuring gagaduhan bewara tentang penyakit tipes. Pamirsa sadaya, mangga ieu bewarana. Wabah penyakit tipus beuki nyebar kemana-mana kulantaran sering kejadian bencana alam di daerah Indonesia. Rumah sakit, puskesmas, jeung klinik pengobatan ayeuna pinuh ku pasien penyakit tipus. Rea pasien nu teu kasalamatkeun akibat teu diburu-buru dipariksa ka rumah sakit. Salah sahiji rumah sakit nyaeta Rumah Sakit TKJ Tilu Sehat Abadi kebanjiran pasien nu kena penyakit tipus. Pamirsa sadaya, mangga tinggal. Pamirsa, simkuring isolasi ayeuna aya di klinik di Desa Cikolor anu kena musibah wabah penyakit tipes. Ieu laporan Pasien nomor 3. Suntik lah ya, wah, aduh iya, wah, ya Allah, Sungguh tak sanggup ini terjadi karena ku sangat cinta. terus tulis sukses. Sakitu laporan si abdi di Desa Cikolor, Ayu Slanti ngalaporkeun. Hatur nuhun pamirsa sadaya masih di TKJ TV. Simkuring ngagaduhan bewara tentang kriminal. Pamirsa sadaya, mangga ieu bewara.
Bandar narkoba kelas kakap penting keluar aku penjara nyaeta Macodet dicerek ku polisi. Sore-sore di markas Manina, Jalan Halimun, nomor 202 Astina. Pamirsa, ieu bewarana sareng dekan Pemirsa, ini kuring Yogi Irawan ngelaporkan kejadian di markas Gedung Halimun. Misodet sering keluar masuk penjara ditewak polisi. Misodet nyobaan kabur jeung ngelawan. Terpaksa salah sahiji polisi nembak Misodet. Oh siap, cara hiji pada ini. It starts with I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I design this right to explain in due time. As the pendulum swings, watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so remembering all the times you fought with me. I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me. Itu apa kuring itu sama Sim kuring hoyong beungar. Mobil jeung imah alus. Selingkuhan di mana-mana. Hah? Ini enggak terjadi. Jujur lain. Hahaha. Hatur nuhun pamirsa sadaya, masih dina TKJT. Sim kuring ayeuna ngagaduhan bewaran menyangkut olahraga. Pamirsa, mangga ieu bewaran. Pertandingan internasional kelas bulu antara petinju negara Amarta, Ade Irma, sareng dihariti dina negara Astina. Lusasana diayakeun di sasana TKJ 3 Amarta. Parantos dihubungkeun sareng rekanita Ika Ayu. Abdi tos aya di perlombaan baca atau sekolah. Dia suasana di perlombaan.
Hatur nuhun pamirsa sadaya masih dina TKJ TV. Simkuring gagaduhan bewara tentang pemilihan umum Bupati. Pamirsa, mangga ieu bewara. Pemilihan umum Bupati ayeuna masih aya dina tahap kampanye. Salah seorang caleg nyaeta Rifki neangakeun kampanye di salah sahiji imah warga. Nu dihadiran ku warga nu ngadukung anjeunna. Kan bade aya pemilu. Nah, oke, pilih Abdi, pemilah. Berberapa? Berdua, oke, pilih Abdi. Insya Allah lamun Bapak kapilih jadi bupati di Karawang, kita bakalan fasilitas Bapak kasih. Sekolah gratis. Semayar. Lumayan, Pak. Kenapa tuh pertanyaan apa dari? Ya, kamu dari pacaran gratis. Nah, para warga itu ya, atau enggak? Jadinya Abdi pemilu 2014. Soalnya asisten pagi warga. Bila pilih Abdi. Nomor 2. Wing Pak, Pak Wing. Hatur nuhun ka pamirsa sadaya. Ngan sakitu bewara tilu news anu kapihatur ti TKJ TV. Tepang deui enjing dina program sanjangan sami di TKJ TV. Abdi Muhammad Abdul Malik. Sekarang IPRJ Yudi. Pamit dari undur. Salam warga 11 TKJ TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan gitu, jangan gitu. Jangan gitu, nih. Apa kata yang tepat untuk proses terhadap waktu dan apa yang bagus untuk Menang itu gak menang, terus lanjut. Panas iya. daripada pesan yang disampaikan semua kata. Dirinya nusa itu cuma kesanjutin. Oke. Melakukan sambil diterima berlima. Meski jarak membentang ambisi bukan halangannya. Roda 2 F1 set mengepas Bogor Jakarta. Sahabat terbaik dalam mengejar mimpi. Teman terhebatku untuk dapat berdiri. Kawan yang tepat untuk sharing hal-hal kecil. Kuping yang pas untuk dengar rimas cyber. Masih tergambar jelas alunan takdir. Kita lewati malam dengan sebotol bir. Bicara, tertawa, bertingkah semaunya. Sudah
saatnya kau tenang di alam sana. Hari-hari yang kan ku jalani, kini semua kan terasa sunyi. Walau hampa pasti ku hadapi, ku ucapkan selamat jalan. Selamat jalan teman, semoga kau tenang. Semua canda tawa bayangmu takkan pernah hilang. Dalam setiap langkah kau selalu ada. Sampai kini ku tak percaya kau telah tiada.